bencana datang hujan banjir halodo loba nu kahuruan tapi da leutik keneh bencana alam leutik kumaha jadi loba nu korban leutik keneh bisa diubaran ku duit bencana alam ai gitu anu leuwih rujan mata bencana akhlak bencana iman naon piubareunana sok kemana obat dicari negara nepi ka kieu teh ku ayana bencana akhlak sabab pangeran moal pati-pati nurunkeun hiji ajab ka eta nagara lamun baraleg hirupna lamun bencana kacida teuing tamakan nu matak urang pi engkeun lamun milih teh kudu ka ahlina sabab lamun nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana geuning rusak tuh meureun mana kitu ge lain ahlina ieu teh jeung lamun urang rek ngajadikeun pamimpin teh ulah pamimpin anu borangan sieunan naon sieun ku pocong lain sieun ku jurig lain sieun naon sieun teu dahar sieun teu beunghar sieun teu loba imah sieun teu lega sawah tina loba ka sieun eta yakin kaituna bakal tega ngahalalkeun kana sagarupa cara duit rakyat duit negara dilegleg katalangesan kaituna saya teh ngomong teh kemana karep pokal teuing mentong hareup teuing bisa anu kasinggung entong borok kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing tah eta ibu barengan jeung sidawala teh aing sieun kabawakeun para laur loba kong kalingkong pamimpinana mah pek pikir ku aka aya hak urang mah ngomong kitu heuh nya teh ulah pokal teuing boleh pokal mah asal ulah ngayakeun tindakan anu anarkis. Oh iya mah rajun demo geuningan diburuhan bari teh nyaho di naon-naon apan aya PT demo tah mah aya nya palsu tah mah pek dek pokal oge tapi anu demokratis Pancasilais abeh dilindungi ku undang-undang eta anu ngajalur lain ngeunek-ngeunek pager nepi ka hancur ulah ngarusak sabab naon ayat pangeran mere beja ti Rasul ongkoh yen Allah tersepeun ka jelema anu nyieun karuksakan di luhur bumi itu geuning teuing atuh lamun kitu mah dadak baja birah pikiran omongan lampak beledug aya naon teh ieu mah dina Facebook oge ngomong ka mana karep kalalasa foto-foto porno ditemongkeun mana adat ketimuran teh mana reformasi hukum teu bener supremasi hukum pek pikir ku aka tak ayeuna ti tahun 2010 mah yuk urang tulisan ku amal-amal anu hade gitu ulah dirorocen amal-amal nu goreng ulah rek patongong-tongong ulah rek pakia-kia urang sabeungkeutan babarengan berdiri sama tinggi duduk sama renah tingali sapu lamun papisahan mah da moal bisa dipake beberes kitu ieu mah karah ngararacleng papisah ka mana we karep akibat kitu teh naon akana atuh sanajan eta ge ajen panayagan teh hade ku omong goreng ku omong eta sifat urang pake tina politik kana nayaga nah sia teh tina politik kana nayaga apan segala rupa ge tinu leutik heula ulah nyapirakeun nu leutik da geuning nu gede oge aya pangabutuh mah datang ring ka nu leutik dibelaan apruk-aprukan ka kampung-kampung jeung ngadak-ngadak amis budi balalager deui ngadak-ngadak berehan heeh baligo we pagede-gede ai geus gek mah dina kursi kadon culang cileung ngenengan palingeun heeh
Tapi kan dibudayakeun kitu teh. Naon? Hah? Potong eta ting sia. Lalawora ting sia ngomong teh. Ante lalawora. Nu lalawora mah kalong he cenah gantung. Benar. Benar itu teh. Hayang ditewak sia mah meungpeung lineuk sok tewak aing. Leuheung sia ditewak mah kumaha lamun aya nu maehan tong ngarepotkeun da teh dipaehan ku si laing oge bakal modar aing mah. Benar. Muni malik-malikeun sia teh. Aing kerja dulu bener mah teu sieun gitu. Hese ngomong jeung sia mah. Mung elehnya. Ulah sumuhun dawuh hirup mah. Bener. Teh maungkeun kasunaan urang ieu urang Sunda mah lain sumuhun dawuh. Mangga weh ti payun, tak ulah kitu urang Sunda mah. Kumaha? Haling ku aing, tak eta urang Sunda. Haling teu sanggup mah ku aing. Sia ka mana karep. Haling sia kowek. Haling. Ya, eta si goblok ka mana we karep ngomong teh. Ada kesalahan mere robah. Iya. Jeung Sunda Sawawa teh. No, kowek teh bangkong bancet kowek gitu. Ning disadak kowek. Koe. Atawa berwek. Ada. Saya juga bancet teh. Aka. Aduh, ampun aing. Sing sauyunan gerasa. Sing sabeungkeutan. Sabeungkeutan ciptakeun daerah anu kondusif. Lamun urang di lemur cing ati-ati ayeuna aya teroris kitu geuning. Hah? Lamun aya jelema di kampung nu ngontrak imah bari mung wawuh jeung batur. Sok kedatangan wae semah wajib dicuriga ulah ku urang ditindak ngalaporkeun ka nu berwajib. Aya nu wajib. Nya, apa teroris? Apa? Teuning nu rek newak teroris tah. Bisa da. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lain eta mah polisi ngaliwat. Patroli. Amulan. Innalillahi we. Amulan deuk dicet. Apa teh teroris? Apa? Naon? Wayah kieu Gresik. Init Kalembang. Wayah kieu teh teroris di ditu teh. Tariris atuh nu kitu mah. Alah. Ai tariris mah geunah laguna ku Mama Cici Canggurileung geunah. Naon? Cecep deudeuh. Daun hiris atuh teh mah. Jauh-jauh. Pek pikir. Urang luar negeri geuring ai datang ka urang teh teu teroris di mana? Turis tah mah. Tamah jauh-jauh atuh. Bakal di pikiran teh. Turis mah andok diselapkeun dina tonggong keris. Abang turunan nih. Beki jauh. Hamana karep we. Keris mah Beki jauh. Ai keris mah noroknok beungeut teh. Kuris tah mah. Ai kuris mah urang teh diwajibkeun pisan kuris ka Nu Maha Agung. Syukur. Lain kuris. Jauh. Biasa beki jauh. Heuh jauh euy. Ieu mah jelema asa ku kabina-bina teh hirupna. Deui saya teh mah. Tereureureuh carekeun teh. Beki kalau baum teh Alah ampun. mere mandi mere jauh lita we. Naon teh teh? Naon kan? Pihujaneun sia teh. Padahal teh Natal. Oh nya bener. Kamari teh Kemarin ngaguruh kitu nya banjir teh. teh ingat suara roti. Suara naon pika geungeun atuh ki. Sada naon teh air bah saya. Suara roti. Di Cai Una Jaya di darat Jaya Una nu calik di sirah Cai sang ratu mut putih bumi menga baju mingkem. Ah mingkem nah teh teh
segala arti Singular gitu. bet bala lager jurik di dieu muni naker kitu goreng patut teh sia coba Lain burukan manehna kasep. Sana ini Pak Goreng. assalamualaikum waalaikumsalam wah agama nama Islam euy goreng patut oge si Beda goblok dan malam. memangna agama teh ku beungeut bener sih agama Islam heeh geuning teu mawa kenceleng nah sia teh nah kitu tungtungna teh Tungtung nanti kula. ulah ngotoran agama teh kitu tah ieu mah dibelaan nyewa carry nyewa mobil nu teu puguh-puguh geuning ditajakan cenah mawa kenceleng nyair ayo geus nepi ka tol macing barareng beungeul lompatan geuning teh kasep jelema ieu kasepnya juga abdi jauh aja jauh cing lamun bener agama Islam ieu nah jijikeun agama wae atuh sia teh panggihkeun tarucing aing sok di dapur heeh aya kopi jeung gula terus naheur cai terus kopi sasendok gula sasendok kabuskeun kana gelas dikucek make cai panas naon cing ci kopi aduh panggih euy cenah pinter sia mah panggih euy ku si eta padahal di negara aing mah kabeh jelema teu bisa ngajawab Eta mah kreatif. IQ-na jeung anu leuwih jero sia ku aing aya meri cicing di kolong dicalukan keluar teh mungun ka lagi gideung aya pek teh ngaheujeun biji we anu buleud hejo naon cing nog anjing jika pagi euy nya tauhidna jero jelema lain asa kumaha eta teuing bacakeun tauhid cenah Dia tina komik nya kota. cing Aisyah aya benda sagede pepentul hulu korek api siki korek api pepentulna geuning heuh coklat heuh tah ieu mah bodas terus tapi majuna ngablesat di dieu ka Jakarta teh ngan ukur saparapat jam tarik anyir setum leutik sagede pepentul korek ieu korek api belegug bodas oh gedenya jadi nu ku aing mah setum mah gede atuh teh mah ieu mah leutik gehu gede kene nyiru ngagedean deui atuh sia teh oh leutik ieu mah leutik bus sia mah Sukro gede kene wah jero euy ilmuna euy naon atuh taluk remeh nyelap dina kapal Paingan ngabalesat atuh. ka dieu sia tong ditarucikeun goblok nu kitu mah tuh paingan lieur aing lain akidah teh mah goblok ngaheureyan aing teh mah aduh kan naon pot ku abdi dah ararat teu abi leungeun ye tos heubeul teu neunggelan jelema nya linu saminggu teu gelut teh Bener akan masuk karikeun awakna. ngagos aing pajar kete linu saminggu teu gelut aduh leung lamun pikasieun mah da sia mah lain pikasieun pikasieun
Aduh. Tapi serius teh anu simpati kasih ada aing megeuleuh. Hayang utah aing mana posisi teh. Oh, gitu nu geuleuh mah da. Nu ngewa mah gitu kan. Nu ngewa mah gitu. Nya. Tiga nu berwibawa. Lain. Muni kawas anu pinuh wibawa we. Oh bener. Pas penuh ku komanda we. Awas ya ku aing. Dinu poek di Ciwit ya. Ngancam nepi ka teh sieun gitu. Suka dari kapan dia kan. Alah. Awas ya dinu caang ge ditoel ku aing. Toel aing nya madak bareuh. Awas ya dicai di kosokan. Lain meni asa pang benerna geuning. Ada buta barunya. Ada buta ngaranna ge. Buta hate, buta pikir jeung jelema kitu mah. Aya. Hei. Kadieu sia musyrik. Kafir. Kasawa ka akang berarti. Sitara salat. Goblok. Aing mah di PPAK. Kawas nyaksian hirup aing. Urang kanyaksian sama Informasi geus loba ayeuna mah boh media cita. elektronik, boh media citak. Geus nyebar. Yaku teu meunang beja. Bener. Nya, Asal urangna we leukeun. Urang mah. ieu loba animisme dina zaman modern ieu. Oh nyata kitu. Heeh. Paingan. Mandang ka diri batur teh cing sarua mandang ka diri sorangan. Ada bener. Tah eta teh merkosa karya sorangan teh kitu teh. Bener. Ulah waka nyalahkeun batur. Barah batur gini kan. Ihdina siratal mustaqim. Naon teh Kang? Eta teh unggal salat diomongkeun dina Fatihah. Kumaha? Hartina teh muga Gusti nuduhkeun kana jalan anu lempeng nu matak di mana siling cilaka teh ulah nyalakeun ka pangeran. Da pangeran mah mere beja teh lalempeng aya nu mengko teh sia. Paingan coba cilaka atuh mah. Ai ku pangeran geus disadiakeun jalan nu lempeng sia mah rengkol wae nya puguh ti kebrus. Sadiakeun rahmat. Ditulisan dina togong truk utamakan selamat dina togong truk nyelap teh mah. Ai supirna balanga mah ngareti kusruk. Anger cilaka. Eta utamakan selamat memilu nongeng nih. Dai Allah mah maha dina sagalana maha adil. Kabeh oge dirizkian nu iman nu teu iman oge. Bener. Contohna urang boga balong. Kumaha? Wur weh eta para lauk teh dikabalongkeun. Ta anu dibalong teh urang teh maksud teh pan marab lauk emas. Mujair milungakan. Impun milungakan. Kaburui-burui kakeyeup-keyeup milungakan. Bener. Orai kadut oge milungakan. Ngilu. Malah nu diparaban ku urang teh ta orai kadut teh ngahakan deui tah kanu diparaban ku urang. Bener. Kabeh milungakan. Tapi di mana dibedahkeun engke. Kumaha? Dipisahkeun pan kun bogana tah ieu mah meureun lauk emas. Simpen lagi di ditu tuh. Di herang caina. Ieu lauk emas alihkeun ka dieu. Tah ieu mah mujair. Jae. Kayu Tah ieu mah orai kadut di podaran tah mah. Atawa ieu mah keuyeub. Tah ieu mah keuyeub. Tah dikitu sia. Sok. Akhir tina pagawean teh. Bener kan? Ya. Ai rezeki mah ngilu dahar teh. Milu di dunia mah dahar kabeh oge. Boro-boro kitu sesat. Nu mata kumaha atuh sangkan ulah urang ulah dijejek engke di akhir. Ulah dipek-prek engke di akhir. Hah? Ti ayeuna kocorkeun deui tah rezeki teh lamun urang meunang rezeki sok zakatan 2,5%. Saat sana dibikeun ka anak jeung pamajikan ku urang ku pamingpinna ku lalaki nyaeta bagikeun heula zakatan. Bersihan heula. Kakara bikeun ka anak jeung pamajikan hartina eta anak jeung pamajikan teh teu diracun. Disalametkeun itulah lalaki nu bijaksana ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i. Ari lalaki teh pamingpin ti eta awewe tuh
numatak panggede-gede na ibadah teh maraban anak jeung pamajikan ku rezeki anu halal bener kan saeusna ka pamajikan kocorkeun eta rezeki teh ka dulur anu teu mampu kadulur ka tetangga saeusna ka dulur tuluy tatangga saeus tatangga tuluy ka nulian disebutna sedekah jariah ka masjid mah nya anu bara main mah mana moal rugi geus salamet teh nu aya sabab urang barang bere teh teu beda ti urang maledogeun bal kana temok bledug bledag deui ka urang jadi syakur pagawean urang boh hade boh gorengna bakal balik deui ka urang contona makan urang keur cicing di sisi jalan cing aya jelema nu ngaliwat ceuk urang teh kemana goblok kumaha teh mana teh lain di tema tak goblok anu dikaluarkeun ku urang teh balik deui ka urang eta nu ngaliwat teh malik ka urang nyamperkeun jekuk we kana beungeut urang tak goblok nu tadi teh balik deui teh kana suka ngiru teu jaga-jaga teuing si orang kumaha amal perbuatan ceuk pangeran oge sanajan sagede siki sasawit bakal karasa deui bakal kasamper deui bener nu mata kumaha teu carana qad aflaha manjakaha bagja pisan keur manusia anu geus bisa ngabersihkeun hatena ulah aya eta Kang ditema deui ku hadis khairunas anfa'u minanas panghade-hadena jelema anu mawa manfaat deui ka jelema tuh eta pang nuliskeun teh Kang Wani pek pikir di dunya mah saling wasiatan mapatahan sabab ciri na manusia cek Allah pangandikan Allah ciri na manusia teh anu kersa di papatahan jeung kersa mapatahan tak eta ciri na manusia tah lamun teu kitu rametuk bayangkeun ku sia derajat manusia bisa jajarkeun jeung rametuk ku Allah bongan saha bongan urang kene bongan bangkong kacai teu dimanikeun bongan hirup para rohong pas ini teu dijadikeun nya bener kan bangkong di kokorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup loba ngabokong ti tukang kana janji teu bisa nepati tuh dengekeun papatah kolot karasa bener aya nama cek da sabenerna mah euy unga-unga suku oge boga bahasa anu karasa ku dirina boga ciri nu mandiri boga ciri nu mandiri boga budayana masing-masing nya bener paseasa teh jelema kulantaran beda bahasa beda bahasanya Kang contohna ieu mah di urang teh aya bahasa Sunda jeung bahasa Indonesia bahasa daerah ari uyah bahasa naon teh bahasa Sunda ay garam bahasa Indonesia tah di lemur aya nu teu apa hiji awewe teu apa karena bahasa Indonesia da kurang gaul teh TV radio gitu boga kurung batok masak tanitah ka anakna cing buat ai anakna pinter bahasa Indonesia dan digawean di Jakarta itu kobosi ma ini pasakan pakai garam ulah ujang bisi bapak sia teu beukieun mending pake uyah padahal eta kene padahal garam jeung uyah teh eta kene eta di lingkungan keluarga di lingkungan keluarga apa naya kene nu belenggu lingkungan keluarga geus pegia-kia berapa kurang cokot bahasa urang jeung bahasa itu tapi urang cokot barangna da barangna mah sarua eta kene kumaha Kang Malik Yaumidin maksudna sing sok hartikeun Malik Yaumidin nu ngaratuan di poe akhir atawa nu ngarajaan di poe akhir Malik Yaumidin teh teh hartina teh kitu raja di urang-urang Sunda boga karuhun baheula nepi ka jadi kayakinan dina dirina nyaeta Prabu Siliwangi ai Prabu kasaha Karaja Prabu da Siliwangi mah eta mah pagawean silih sengitan silih pajungkeun teuing saha ngaranna mah gelar jadi ai Prabu kasaha Karaja ayeuna Malik Yaumidin nu ngarajaan di poe akhir
Ai memeh maliki yaumidin naon? Iya karena bodoh. Teu bisa, lain. Memeh maliki yaumidin mah ar-rahmani Rohim. ar-rahman nirrahim maliki yaumidin. Ai ar-rahman nirrahim naon hartina? Cek akang Welas jeung asih. ai moto Siliwangi naon? Welas asih. Sili asah, sili asuh, sili Asih. gini eta barangna mah anger eta. Bahasana nu beda teh. Beda sebutan. Pek jelema anu sili asah, sili asuh, sili asih dawuh Rasul nalika bade maot, para sahabat lamun hayang panggih jeung kami di mana aya jelema anu geus nyaahan ka fakir miskin tah kami aya di dinya. Oh, maksana Kumaha cek Prabu Siliwangi lamun hayang panggih jeung aing ya. di mana jelema geus sili asah, sili asuh, sili asih tang aing aya di dinya. Hari ieu gerbeg teh kasurupan ku Prabu Siliwangi hayang nog jurig teh mah. Hayang dewegannya kan. Tah surupkeun eta welas jeung asih teh ta eta kasurupan ku Prabu Siliwangi. Nyaahan deudeuhan ta eta kasurupan ku Prabu Siliwangi. Si ngancik dina diri. Sarua jeung Fatihah tadi lamun nyokot barangna. Oh, bener. Brai panon poe ti belah wetan ceuk urang Sunda teh mah. Ceuk urang Arabna teuing. Cek urang Sunda. Ieu batu dialungkeun kana cai kecemplung. Ceuk urang Sunda kecemplung sote. Ai ceuk urang Inggris. Barangna mah eta kene euy. Kunaon make pasea? Sabab ieu dunya sakilobana anu pinuh ku bangsa, anu pinuh ku manusia, anu beda-beda bangsa, aya nu saruana. Oh, eta. Naon? Rasa. Pek tanyakeun ka urang Inggris aya rasa uyah kumaha? Asin. Pasti asin pasti. Pasti. Aya urang Irian. Ieu mah urang Afrika we panggoreng patutna. Ya asin meureun. Asin sarua. Asin sarua. Aya gula. Amis. Tuh. Nu matak along ngayakeun manusia di alam dunya aya nu rekep deng-deng papak sarua. Sajajar pajajaran disebutna. Oh, eta rasa teh. Sarua. Cokot mah sarua na we atuh. Ulah perbedaan ya kan? Bener. Ulah dina soal perbedaanana. Persamaanana. Ieu mah pasea grepek antara nu pegek jeung nu mancung. Pada eta kene sesebutanna mah. Pada eta kene malah ceuk anekdotna, ieu mah ceuk anekdotna. Bakang. Hah? Naon cek ane Cenah waktu nyieun urang Afrika mah cenah pangeran teh harita teh keur ngalewas heula jadi we tutung. Aya anu baruleh. Harita teh percaya cenah dijahit we, barukana geus asak. Tak anu geus asak mah urang Sunda. Hideung teuing teu. Ya, sawo mateng disebut lagi. Tuh. Jadi pegek teuing henteu, mancung teuing henteu. Tanu matak lamun aya urang Sunda anu pegek teuing, ta eta teh tong diaku. Tong diaku urang Sunda. Aduh, ampun. Pegek ulah. Uang lebaran. Tahajud. Ya. Bener Kang. Hayang bejakeun ka padaga. Aduh, ampun. Tah gitu euy. Jadi atuh kumaha sok bersihkeun hate. Hate bersihkeun. Bersihan hate urang bersihan baju. Kitu tanya. Bener Kang, kudu Dewek bersih. mah kitu sote ngabejaane ka si lain. Ngelingan. Urang kamadinaan. Jadi urang teh balik lalajo teh ulah nepi ka polos ngan seuri wungkul tapi kudu nambahan ilmu. Sakur perkara nu datang kana diri urang boh nu kadenge boh nu katingali lamun teu jadi ilmu rugi. Aja bawaeun balik cek pola. Tuh. Tak ieu dongeng ieu teh mudah-mudahan wae cing jadi bahan peledak. Bahan pikiran. Bahan pikiran. Pikiran. Neun.
bikin keselamatan orang tilunya. Ayeuna kuluantaran dina agama we ku beda-bedana geura sok sanajan barisa agama beda-beda aliran. Beda aliran. Ngan anu leuwih bahaya pisan aya aliran anu teu satuju kana maksud tujuan pemerintah jeung rek ngaberontak. Nu mata kadulur-dulur nu di kampung bisi aya jelema anu datangna make pakaian-pakaian jiga religius jiga ya kade jiga manehna teh orang-orang religius mung wawuh tah jeung tatangga asupna ka kampung teh susulumputan sing dicuriga ku urang kudu aya curiga kudu bisi ieu mah bisi kajadian cara nu geus-geus bisi jadi mamala ka urang-urang keneh. Jadi tamu teh wajib lapor teh didinya 1 kali 24 jam. Nah 24 jam teh wajib lapor. Lapor oke. Kudu diketahui. Baik dicarekan pege kudu mancung mah. Bener Kang, waspada. Ya sabenerna mah lamun boga salaki kasih eta musibah. Nah, awak disebut musibah. Musibah Da jelema mah urang atuh. Tapi nu matak lamun aya awewe anu nuturkeun ka jelema anu model kitu wah eta mah kapereungpeunan. Sarua jeung boga salaki kajarikeun nya. Meureun eta mah ngawayahnakeun manehkeun cenah meureun hitung-hitung boga salaki ka nyiru. Kan sok nyeri abdi menukaran itu sekarang sok nyeri abdi nukaran itu sekarang milik. Tak gitu euy. Saya. Iya. Anu penting mah urang saling doakeun nya. Amin. Amin. Si ari mah kana hianat eureun nya. Kitu teh euy. Saya. Pasir nasib ibu nenahnya. Naon? Siapa? Khawatir nasib ibu nenah. Khawatir ku pamajikan dewe ku ngapoe nganu kur ngejo maraban semah anu pegek. Alah, ka seniman seniwati nu aya di dieu sok nya tingkatkeun kreativitas urang teh. Kreativitasna Kang. Nya. Dina seni urang kudu bersatu bebarengan hayu saling pajukeun. Nya paya kayak leungeun teh pan urang teh. Kumaha carana saling pajukeun ka model dewek ayeuna? Akang. Dewek mah mung narima murah ngadalang. Nah hari Akang. Heuh nu leutik deh kumaha payuna sok lamun dewek disarwakeun. Kira kebageanana Kang nya. Kabeh kabagean sarerea. Ame rata. Nya, keun bae aing mah bulan 5 panggung oge. Asa anu 100 jutaan. Bener Kang. Itu 4 jutaan duit gede tanagan. pek nu 2,5 juta mah ka Pak Asep teruna. Alah kana. Sugan balik ngawayang TBC. Lain ngawayang maneh mah sorangan 2,5 juta teh. Nge-MC-an. Gitu. Atina naon hirup mah? Mawe. Rupa-rupa cara hirup mah. Mudah-mudahan kapayun di sini tiasa tepang gede urang sarereanya. Amin Kang, amin. Alah. Di sini ieu sing pajeng deul. Menikaran sorana. Soalnya di nuki aya sora doser. Di sini. Bot. Bot aya di sini Rafli. Ini sora kayu putih. Bot. Wah, toke, Bro. Bot. Wah, omak, Bro. Angin gede ya. Ulah kaget, Bot. Sora tutup tarason. Sebot. Woi. Nyawa teh belentuk itu. Ingat tuh, apa bisa dedengean itu. Sebot. Atawa manuk beo. Kompak sih ditembalan. Sebot. Hei. Gimana, hei? Saya seling. Aduh. Saya aja. Kayak gitu almarhum. Saya ada Kang Osin. Kang Osin kengaruh. Penting ieu mah urang kahibur urang we. Sebot. Siapa? Gimana, hei? Kasih lain.
sesering tong heureuyang dewek euy dewek keur bingung diluweung ge mah bawa-bawa deui kadekan kawani ya keur kieu teh datang alien teh naon jo alien makhluk luar angkasa alien teh turun ka dunya berarti kan apa sih luar angkasa luar mana angkasa teh belamanan kadipaten bedi tuh si agama dari alien tibayah teh ngulon alien teh eta teh luar angkasa teh nyaleung we kedatangan alien mah aneh heeh saha nya euy luka teuing akang Sah teh nu tadi teh euy. Teh mongkeun wujud seuing. lamun nya mah Untung nyalukan ke kajauhan darinya mah lalaki. Nah memang aing teh sieun. Aing teh hirup teh keur nguriling neangan tanding. Hanya serang neangan lawan. Aing saumur hirup sanyaho digetih sorangan. wah Sok pangdodetkeun beuteung aing. Aing kudu ka rumah sakit mah. oh iya orang Emang aing teh sieun. kira-kira aing mah gitu teman Aing mah dulu di dunia sahanu jago tunduk aing mah. percaya Di pinggan Dani aya jago ngaranna Gatot Kaca. eueuh Depak tanya ngarepan aing mah. di Jemrod aing Emang aing sieun ku Gatot Kaca? Oh, jebrod ku aing mah. cadu kudu kecil Geuleuh aing ada jajar. Gatot Kaca teh dulungan aing. Bager eta teh ATM. Kasep ongko. udah sampai rumah hade teh eta Berehan ongko. aduh Hese neangan dulungan aing cara Gatot Kaca. Geus ya gelo. Heuy. Kan. Kumaha? Ai maneh di mana bieu? Nu mawe kula ningal Gusti Batara Kresna ka mana lewasna? sakila Dupi agan kumaha musuh teh? Mebes kana. Gusti. Mebes kana kumaha? Abus rajero taneuh barang disekat di keplet di dieu. Leungit pun ka jero abus. Sidik ngaliangna. leungit tina paningali bete kan jero Pami aya lemur manu caket mati dieu. Naon? Ngan namut urak. pugu da Udah belut teh. Lain pikiran teh ponoknya. lain menipungsat pisan Wadagna teh pacul. Ugu da taneuh teh 2 meter belum. Di jero hadap teh teh. menipungsat pikiran Kumaha geus kibot? Isin ku Batara kaula nepi ka teu bisa ngarengsekeun ugi-ugi acan. Maka denan kami izin di Wiwirang hongko. Manya aya jago kitu. wah yang bisa lewat ya kan Jago mah biasana mah sagolet pangge sacara page. oh Hari ieu bet kitu musuh hiji nepi ka teu bisa ketewak. bisa Da eta beureun cenah meureun teu percayakeun si Cepot. Lamun si Cepot teu percaya mah meureun nepi ka kieu. Tak kuasa geus ya. dunungan keramak ieu mah di Banyolan Atawa menang panyokok cenah teh musuh. Ya, kemana wae. Nah, saya mah pasehawe di mana-mana teh. teu make pikiran situ Ngomongna teh kitu saya mah. ceplak paham Sehingga ulah pandangan mana-mana. Ulah pandangan di mana rumah. Lah. Teu kedah make jeung bingung. Gampangkeun wae cenah dah. Geus tong pasea, tong pasea. Apaan agan teh kagungan saderek. Saderek agan nu dihanap. Emo teh katuang raka. Iya. wah Nya agan teh pan kagungan saderek dihanap. Saha kuuk. Sabok sia we. nah eta di Banyolan wae dunungan keur serius teh Juragan Antarja pan dihanap teh di catur pertala. Catur teh opat. Pertala
kepala bumi. Gus. Udah saya tengok yang berang. Alah nuhun kau lah tepaikeun. Don. Kau lah boga lancik Kakang Antarja. Kakang dihaturanan linggih. Mangga jadi. Punten. Capok siapa ini? Dihaturanan linggihan. Nah itu di Banyolan wae setamanya. Kakangku. Dihaturanan linggih kang. Ayah. Hidung suku nilep. Morokan ya batur Puas. batur mah jaga ilmu. Baik. Waduh. Ngatur ke semua faktos. Yai. Nuhun Yai. Geus piomongan we sia eta mah hirup teh. Semah tapi hatur kulan. Nggih tarima. Mun urang mah geus sakitu geus gakoler teh tuh. Kana heureuy teh. Nah, agak teh kumaha ieu teh? Ongkoh nyemah kabdi ditarima neul kabdi kumaha teh? Eta si tukang naon? Di tukang. Jangan main hakim sendiri ya. Betul aya naon? Malik sia ka itu. Balik atuh saha di tukang. Aduh. Terus. Malik. Agak siri. Daing saya tahu ya. Ayo kakara nu podunungan. Wuluh. Tapi kata boga pikiran gitu. Gan. Aduh, semua kapi hatur kan. What? Gan. Don. Jangan balik. Cager maneh. Enggak, cenah. Cager maneh. Oh, alhamdulillah ulah ari abdi mah. Pun bapa tidak bangga. Don. Pun bapa tidak bangga. Bawa maneh. Enggak, cenah. Bapak maneh cumuhun akan. Bapak tidak bangga. Berpoe. Hah, berpoe. Enggak, sabaraha poe cenah. 3 minggu akan. 3 minggu oh sasasi langkung. Dulu teuing. Hah? Dulu teuing. Hah? Ya teuing jangan dulu. Lumawi lan. Nuhun akan saya cerita panggil jeung abdi. Dibuat. Hah? Diuk. Hah? Diuk. Macam lah, diuk cenah. Ayo kata. Gitu. Ayo diuk di mana we gekna cenah mah. Di mana we gekna sia teh mah? Ai budak ka sakolakeun. Budakna jujur kan. Taramat didikanana. Budakna jujur pokok. Tina sopan santun ramah tamah antara dulur jeung baraya teh meuni Ya ieunteugeun beuturutan ku sia. Santun. Da lanceukna pinuh ku wibawa atuh da. Wah, atuh udah terhormat mah. Aya ajeunana ai lanceukna ku leuheu. Bari jeung Kurang pertikeun naon dewek Antarja kuring Gatot Kaca pantes adi jeung lanceuk. carita nu bieu teh urang pertikeun ayeuna ku dewek. Diajar kompak. Dewek Antarja si lain Gatot Kaca sapertina gidig. Wah, Gidig. Dimas nyemah kuring nyemah semah tapi ngagerem negara meula. kumaha ngageremna Karasieup. ilaha illallah Karasieup. Sok. Oh. Pika ceper gitu. Pengen ngomong bangun. Ayo beli sore nu nyiram tuh. Hei, ngan sia kapok nu nabuh ka sia. Pengen dengan 2 kalian.
pengen datang deh. paingan kedua kalian mah ku gamusan ini da si anak itu Bener watapak nama. sok gedean volume teh sok tah deket euy setik deui ngan kurang bener alah setik deui teh kari naik Tanagaan. alah setik deui teken da bisa geus sok tah eta geuning Eta powerna taikeun. setik deui alah deket euy alah setik deui kurang bener geus sok Sora sapi lapar. naon setik naon teh naon daek sakitu heug sia teu kajeun sok dola tong nyaan siapa kitu ah atuh nya batur ti haharegang teh kala disuntrungkeun Kemarin nyeperti. kan mah da biasa da ieu memertikeun sok atuh Namertikeun atuh kan bae teu kudu. Dimas Allahu Akbar eta genggerong nepi kaki itu turunan ti sahari sia kekeun bae mertikeun sok atuh Dimas sada sapi tong disangseurikeun wae atuh Da ieu mah tuh arek. Da nyepertikeun atuh ieu. aya naon kajadian naon Dimas nu mawi teu aya naon wah atuh moal dituluikeun tamat da wala atuh euy da wala sakedeung euy Moal bisa banyak. ai ku batur butuh ataeun kitu gede amak Gede amak. cing saudara aya kejadian naon saudara aya musuh podo teu kabejaan atuh kakang akan ayeuna goblok nah siapa jadi amaknya aing Asa dibawanya di mana cenah. muni hese sia dijadikeun duit teh aya nu rek nyanak layang jamu sekali musada wah pusaka lambang kagungan negara laras muni cawerang sih mah Eta kumake kitu keur daguan ku produser sing alus kitu kumaha acting teh nanti hayang direkam. teken kontrak sagedeung dia oge tak biasa nage ku didinya duit nani aya musuhnya nu nyokot layang jamu sekali musadanya lupa tak handap geuning apa tur mah kayak ngomong keun akak handap ye da sia lila wae meuni ku aing diborong sakalian akang dek budak ka handap yung kaluhur sia kumaha kaluhurna naik kana tangga kalapa ai ka handapna deuleu aing eta ulah kumaha tuh kuring kaluhur kumaha sia ya moal rek gelok mah kitu saha sampean hai panggawa ngaran kaula kerincing wesi ngaran kaula kekirincingan Kerincing wesi atuh. Jauh-jauh. Kerincing wesi Kancing Jaya Kancing Cetet Kancing Jaya
Kancing Jaya Badalungan Badalohor Allahu Akbar Allahu Akbar oh shit lecar waktuna Ngalasya Badalungan Surya Pringga Surya 16 temenang Surya Pringga Bayu Putu aing jelema rayud kanyud Bayu Putu lain rayud atuh jauh-jauh Bayu Putu ngaran kaula Bima Putra anak si Bima Putra Bima Ungjila tapi omongan Bima Putra Arimbi Suta Arimbi Rana cekek aden naon sia nah apa teh ibu tabil cin Arimbi Raja lain nah ada teh jauh atuh ningali we kana jauh Bunghar lain sok sia sok ibu tabil Arimbi Ratu Panggagahna lain jauh lain gitu Arimbi Sakti lain beli jauh lain Arimbi Panggelisna lain bye bener banget teke aden itu bener Arimbi Suta cabang Tutuka sok naon mungkin ngambek ayah kasihan Jabang Tutuka Gatot Kaca Gatot Subroto Matang pamaredokan bisa gerak ke kamera eureun sia Yahudi aing ngomong pika nyariun ke Yahudi eureun sia kafir aing ngomong lain-lain kafir tara salat sia teh nah memang salat kudu bebeja oke jeung tara salat tong di Bandungan teuing budak kitu mah eta teh lain dewek teh nyaksi kasih naon nyaksian kasih lain kudu salat nah atawa dewek nyaksian lain anu harti dewek si lain salat kudu bebeja naon atuh ke jeung tara salat tina pagawean kumaha ari eta teh nemongkeun diri teh tara salat nya katemong tina pagawean gitu ya bergong nah kumaha katemongna tina pagawean definisina naon cing ai salat tuh syaur ulama mutanabi salat teh aya 3 huruf naon mutanabi dari akang ulama mutanabi teh ulama nu leres-leres nyunah rasul oh mutanabi teh ai 3 huruf naon bukan syaur ulama mutanabi salat teh aya 3 huruf hiji shod lam ta shod na teh sidqul qauli naon artina bener ucapanana tuh aing ngaran-ngaran nu bener ucapanana ngomong tara dibarengan ku bohong ngadek sacekna nila saplasna nya cek nyana lain cek laina oh eta teh tara wani ngaluwihan jeung urangan kana perkara nu geus ditangtukeun mun panjang teu wani motong neuteuk mun ponok teu wani nyambung mun condong teu wani motong pas
Oh eta tukang salat menyaritana cara nyinggung ke batur leres tuh ari eta lamna lamna teh lainul qalbi Naon, artina teh leuleus hatena ngaran-ngaran jelema nu leuleus hatena sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado landung kandungan lair aisan ipis lapis kana tapal tuh malapak gedang ngomong nage tapi kanyerieun batur cara aitana teh tarkul maasih hatina geus ngajauhan kana rupa-rupa pi maksiateun pina dijauhan komo maksiatna tah sia laku lampak kitu teh sarua jeung nemongkeun maneh tara salat blon katepongna teh tidinya heeh aing sagala rupa oge kudu napak lamun aya nu ngiga teh iga kenangan dah kumaha calana sangkan urang jeung gerak teh akur oh luyu harmonis jadi luyu gitunya heeh benar mun jelema hirup ayeuna nyaeta kudu napak jeung aturan agama mun hayang salamet kitu oge cenah teu hayang pek wae kumaha manehna da urusanana nya kan da urusanana sabab naon di mana si lain getol ibadah Allah moal untung di mana si lain teh ibadah Allah moal rugi nu bakal kena kerugi jeung untung teh si lain urang-urang keneh bener tapi mun gareuleuh wae sia teh ka aing teh mau agar dituturkeun atuh aing geuleuh si keneh eta bieu eta kamari bulan puasa minta dihampura sing salolongkong geuningan nah si belegung pada bieu pada dikeploskeun sia teh puasa mah tamat puasa mah ngan nikmatna teh eta we meureun mangih buka pada jengkolak meureun aya puasa dina bulan naon Ramadan bulan Ramadan artina Ramadan teh naon puasana tamat sia mah hari Ramadan teh hari pembakaran nah hari pembakaran kumari hari dibakar teh aya dua alternatif lah kumaha aya nu ngabakar positif ngabakar negatif ngabakar negatif seperti nu positif ngabakar cai silaing naheur eta teh positif negatif heeh naheur cai melelet nyu kopi ayeuna ngabakar imah negatif pertama tak kitu jadi dunia ieu teh teu leupas tina positif jeung negatif jadi kumaha urangna benernya tah munguh nu iman beh dituna nyaeta aya tugas rasul jeung aya tugas iblis ta jelema iman mah nyaeta anu daek diperintah ku duanana dititah ku setan daek naonna dipiwarang ku Allah daek ai ku setan dipiwarang ku Allah daek migawena dititah ku setan daek nolakna jadi gawe tuh jadi ibadah gawena ta benar kan jadi ibadah leungeun teh sia dipake ngawiwirang batur al islamu mangsalama muslimuna bilisani wa yadi ari umat Islam teh anu sok saling salametkeun kulisanna jeung ku leungeunna kewajiban wajib sia mah lamun salat di masjid ain kudu dikumbah melihat lain beli sekabina-bina kitu dikumbah da ka masjid mah bersih suku teh aya kenehna zaman kiwari nu kitu nah kabina-bina teh akan aing milu salat tadi pea urutna nah naon nya oke jeung haramna tapi teu naon aya urangna cokorna kana lotor mah kan piraku ari ka masjid kudu kotor mah atuh tak kitu euy dibeda-beda paham teh supaya nyambung jadikeun heula dulur geus jadi dulur sok saling bejaan cing ridho di papatahan cing ridho mah patahan eta cirina umat Islam lamun teu kitu rametuk jadi selama eta daek di papagahannya beda-beda paham teh kudu atoh tibatan sarua mah cilaka jo sarua mana cilaka tuh kumaha cilaka sarua jeung tina pamadegan tina pagawean tina ngaran we sarua cilaka cilaka kumaha sa Jawa Barat ngaranna Udin WKB sok
kumaha gitu cing kumaha papangih di jalan temen hor itu Udin kemana Din hehe kayak itu Din naon si Udin nyunatan si Udin wah nah bedalang Udin bener nah bedalang Udin si nena teh Udin ulah aja teh Udin kabeh serangan alamat tuh anu didagangkeun oge Udin lalakon lagi da Udin pejah cenah geura sok oh bener tak jadi ku beda-beda teh supaya nyambung urang ini ke dapur teh pagawean batur teh beda-beda nu katel nu teko nu piring nu gelas pan aya gunana meureun nu senok bener sok da ilmu mah loba di dunya mah cing nyararambung satekah pola saling wasiatan abes teh rugi saling hargaan ya Kang bener beda paham halus kumari Akang iya beda aya paham Persis aya NU aya Muhammadiyah masih baraya urang ngungkul teh ilmu na cokot hikmahna dicokot hikmahna ulah parasea teh sarua ayeuna sapertina nyieun seeng di ditu jeung di dieu beda pan beda ngan pan aya dina gawena mah sarua jang hasilna jang hejo maksudna bener eta deuleu ulah jeung parasea silih omongkeun tong pamali jangan naonan atuh jangan ilmuna jeung itu jeung ieu ge sok cing wawuh we sing jadi lamun percaya Allah geus nyieun neraka benar sing jadi baraya pashhadu ala anfusikum saksian diri maneh cukup ku maneh ulah nyaksian we batu ripuh mata kering Kang batur kabeli mobil urang nu panasna batur kabeli sawah urang nu panasna eta teh hirup teh dipake nyaksian batur we bener Abah naon jang aduh eta ade ka mana Abah usaha jalu menikah sep usahana naon antong nyaho profesi kolot kemali nu penting mah budak mah bisa dahar we bisa barang akane maneh mah jang tong apa gawe kolot ari cenah mah Abah teh sok ngabegal heuh dong nyaho tong apa profesi kolot bejakeun teh lamun anu nanyakeun mah kitu aing teh tukang gambar bejakeun tukang gambar seniman gitu iya Abah naon hari emak teh ka mana Abah maot ai maot teh naon maot teh dicana ku Allah jadi Allah bogoheun ka emak sia mah abong budak ai Allah teh nu kagungan urang anu nyiptakeun urang nu nyiptakeun inung maneh ayeuna teh dicana ku Allah dangke ge katuturkeun ku urang da urang ge bakal urang ka Allah atuh yo si eta dek naon sia teh murukan sapa mah urang mangihan emak marukana mureun Allah teh supir elep abong budak atuh bener sia teh cenah mah kawin deui si emak teh maot tong nyaho kawin deui maot di mana kuburanana leungit diratakeun ku Abah dibawa loh kumacing inung maneh teh sabenerna mah usaha ku papotoganana duriat gede kene berarti bejakeun mah maot teh lamun nanyakeun jangnya ngarat ujang macing soleh ngarat perpanjangan hari ujang bulan hari ujang hayang abu syawarga cek guru ngaji mah ujang mah ulah abu syawarga cenah kudu abu akabri meureun sarua ieu benyit naon
hayang motor bah ah sia teh karek umur sabaraha tahun ya kudu umur 17 tahun kudu boga SIM nah sia teh da suku ge moal nepi beureun nu lain buru-buru abah gablek duit di mana aing motor ngiridit ye gablek uang muka di mana atuh pangmeuli karunya buru-buru abah jangan tuh nah sia teh baru kana ranginang beureun motor teh burukan duit saeutik oh naon teh sia murucut kana tongong aing kita tadi aing bebenya yang motor teh hehehe naon budak teh yang modal benernya anjir teh bawa tongong aing baseuh pahingan gobloknya bawa ka cai gitu hidup pokoknya hidup wah hidup Kang Haji hidup aduh tersangka ya jago urang menang Allahu Akbar beres Haji Kohar Kang Haji aduh luar biasa ya tanya pang soda teh muno Kang Haji keur ngora teh kitu teh aduh bahasa nampiling bagong muno kada Haji ampiling sakali cekuk pae henteu akan lompat aduh luar biasa jaga urang lah ngahibur ieu raja ka urang sana ieu noh resepi akang mah tibu budak teh raja gelut teh resep kana tinju aduh kana tinju eta mah aduh da Kang Haji ge jago silat bae aja pangresep jago silat pangresep nama kana gagak lumayung gajah putih di apak semua gitu demi Allah Kang Haji mah percaya jelema ngarontor ka dieu cokot teh pundukna di dieu di alana ku Kang Haji mah Allah rat itu lalajuanan ayo luar biasa jago saya marah cing wah oi cing pecahkan hidup jago hidup jago hidup luar biasa aja jelema teh hidup jago siapa hidup jago hidup hidup Kang Haji ah hidup jago walah cing ya kumaha teh halangan batur pasidik batas lagi belah dinya punten Kang Haji ah damang saya namanya teh kuring Haji Kohar oh Haji biru gitu nah punten deh ya iya ngiring di dia aduh hebat dong tadi naon teh merong kaing bari jeung seuri teu ngeunah aing naon gon dung we aing butak ya kaisinan ulah bisa jadi pasea ulah baik gitu wae pas lami Kang Haji nonton wah lami ya dikawit Kang Haji wah teurireun unggah dinten teurireun ya bisa minggu di video alhamdulillah nume mulih kamari Haji teh bos boboh Kang Haji mah tahun hareup ke maju ka itu deui ka mana ka Jakarta Haji naon deuk ka Haji Sarip nuhun Kang Haji ah tahun sabaraha ka Mekah teh aya 5 tahun kapengkeun mun hiji oh 5 tahun kapengkeun atuh teu acan eta pentingnya keur musim panas Kang Haji mun itu kitu ulah demi Allah ya musim panas di urang mah panas dengan ukur nepi ka 32 derajat Celcius tapi di Arab mah jang di mana geus musim panas Masya Allah 45 derajat Celcius walah gitu Haji wah demi Allah ya tapi ngeunah nak musim panas di Arab mah jang ngeunah teh nah nog teh teu kudu digoreng ditunda we na keusik asap
sanes asak yang kajejek ontak demi Allah. Sikat beneran. Baik kan udah jadi. Sikat beneran. Suai Panjolan katipu, aja. katipu si Akang. Tukang nipu katipu. Kayak Bandungan ya Kang. Terus. Lauk asin yang teu kudu dibeulem di teu mah tuna we na luhur batu asaku ucing ya. Kira ku aing kudu ngamuk di dieu. Kakara ke kodek di jalan aja. Halo. Ayo. Di mana-mana ge aya we. Ya. Priyogi korma ngora di akang aya. Demi Allah Kang Haji memereger di dinya. Korma ngora ya. Nya ngora kene. Ah demi Allah ya. Bener dia. Anu lerat. Wah demi Allah ya. 5 kali sebuting demi Allah. Haji lebih kaki. Haji. Lain pegang gitu. Ayah di akang aya kene itu Priyogi Bereji ngan di itu mau korma ngora di akang mengarana genti jambe ngora. Jadi assalamualaikum mah. Aduh. Alhamdulillah Nyai Kumaha aja. aing geus bebersih mah urang teh pan moal ditegor. Moal dapat pegawaian heula bereskeun. Oh aing ngaran-ngaran pagawean angeus mah pan urang teh moal dibaeudan. Moha jeung bisa curhat jeung tetangga. Moal dibaeudan ku dunungan. Segala rupa ge pegawaian. Kumatak aing ngaran-ngaran jadi babu mah kudu pikanyaeun dunungan. Kudu leles beheung murukan teh. Kudu hampang birit. Bener. Kudu pikanya. Lamun dunungan goreng cacapek teh urang teh kudu bisa ngelehan maneh. Kudu rumasa urang. Tangeuy da ai jelema dipuji mah atoheun. Atoheun. Bener ece urang. Heeh. Sing leles beheung we hirup. Ieu mah kadang-kadang kadunungan teh neluh. Jadi omongkeun jadi paok dunungan teh. Kadang-kadang dudukun geuning aing teh hayang boga dunungan nyaaheun. Aduh, eta Aya keneh dina zaman modern kiwari. Jelema anu dudukun hayang dipikirnya ku dunungan. nanaonan cek urang mah nya. Padahal lamun ningali ayat-ayat pangeran pangandikana Allah, Kumaha teh aja. mun maneh eling ka kami, tuh dangukeun. Sumohon. Mun maneh eling ka kami bakal eling ka maneh jadi urang heula. Oh, nu kudu eling teh. Jadi meureunnan aing teh salah ngadoa baheulana. Lepat pengen mah. Doa kalau teh cing jadi jelema anu dipikanyaah, loba nu mikanyaah, nu mikawelas, nu dikaasih, pada hati balik teh doa teh. Tibalik kumaha dieu teh. Padahal kuduna mah cing jadi jelema anu nyaahan, deudeuhan, walasan, asihan. Oh, Engke di mana urang nyaahan ka batur bakal nyaah ka urang gara saha. datang tos kitu lah. Heeh. Bener. Aya timba balikna ari hade. Tak kitu. Dan nya atuh. Halus Taibi. Dina zaman susah kiwari mah aji, Kumaha lapangan kerja sempit. sempit. Baik jarah ka itu ka pamijahan. Nah awak ka pamijahan kumaha dieu teh? Ai jarah teh pindah. Pinah naon ayeuna teh jauh pinah we. Jadi cing mararijah atuh hirup teh ulah kedua. Oh, eta. Heeh. Cing mijah pikiran sabab piduiteun hungkul kabeh oge lamun dipikir mah. Pidu Gitu. Sabab jajadian pangeran teh eueuh nu mubadir. Oh, bener lah. Lamun jelema ngamubadirkeun kana jajadian pangeran eta teh pagawean setan. Oh eta teh. Heeh, innal mubadirina kanu ihwana sayatin. Sanyana anu geus ngamubadirkeun kana eta perkara jelas barayana setan. Barayana. Kitu lain aji. Oh sumuhun. Heeh. Sumuhun telepat teh teh. Anu matak cenah geuningan seuk salah sawios kiai Kumaha kulan? patung teh haram.
Oh haram. Imah ulah ngukut patung. Oh ada dipikeun isuk mah. Sebab malaikat rahmat mau datang mau ngirim rezeki. Piceuna nih Sebab malaikatna sieuneuan ku patung. piceuna nih Eta patung nu Nah di ya aya malaikat borangan. oh, patung nu di imah teh. Heeh. patung nu di imah nu ngajuntul teh Oh ai patung teh kumaha? Bertolak belakang jeung tauhid teh. Eta teh Heeh. patung tina kai tina Pada aisieun depan aisieun teh nafsu. nafsu. Sedangkan malaikat pada eueuh nafsuan. Oh, Heeh. lepat kaprah tetenya. bener Benar. Kenapa? ya kasketan cenah Sanem poe aing mah malaikat acir-aciran lulumpatan sieun ku patung. aya kan nu budak Benar dipikir mah itu. Tapi ulah disalahkeun. Ulah dilepatkeun kumaha? Ai bener teh cenah geuning aya opat. Hiji bener ceuk Allah Oh, disebutna mutlak. mutlak. Dua bener ceuk ilmiah. Kumaha teh? Tilu bener ceuk umum. Opat. Kaopat bener ceuk falsafah. Oh, kumaha teh ece? Ai bener ceuk umum. Buktina we panon poe biji ti mana sok? Di wetan. Ceuk urang Jawa Barat. Oh, cek Panon poe teh biji di wetan. tuh eta teh umum. Umum lah. Adukeun jeung ilmiah, da ceuk ilmiah mah lain biji panon poe mah. Naon cek Da ilmiah? bumi nu muih. Oh. Tapi umum ngajawab deui heuh cenah panrarasaan teh biji tah kaciri we yen bangsa urang teh karek nepi kana rarasaan. Aduh. Rarasaan pang benerna rarasaan mau kapanggih mau duit negara kita cikoplok. Abong rarasaan mau katohian bener mah. Rarasaan mau katohian Perasaan bumi. rarasaan mau kapanggih tuh sing horeng karek nepi kana rarasaan Sumuhun rasa pang benerna rasa pang imana so suci asa pambersihna. rarasaan teh pang benerna we Heeh. padahal jelema mah pan tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalelepatan samenit ganti sajam robah janji sore rajin tar kapake isu sabab jelema teu cicing dan ini hiji martabat heeh Oh, benar. Teu cicing dina hiji mar. sok kasalahan jeung kabeneran Kabeneran. Sekali-kali sok kesalahan. nu matak jelema nu bener teh anu daek ngomean kana kasalahanana Oh, eta teh. lain nu tara salah Eta teh. nah saha jelema nu tara salah ti mimiti Nabi Adam baheula nepi ka ayeuna reuah jelema saha nu tara salah bener ya Dasa kakenaan ku salah mah. di presiden ka tukang macul malah Tapi heeh bener ce. jadi jelema nu bener teh anu daek ngomean kana kasalahanana Oh, eta tuh bener. cek bibi oge Benar bi. marukana kumaha ceuk Ustad Aceh gitu Oh, cek abah ence teh. Bah Aceh nya Ti Sayati. si Tuh. bante indungna bancuk marukana ai bener cek Allah mutlak mah teh teu kudu disebutkeun deui mun geus mutlak teh mah. Sebutak geus Moal bisa diganggu gugat buku benar. Heeh. Heeh benar. tuh cuma tak kade hirup teh ulah boga rasa pang benerna batur teh disalahkeun anu kitu nu kieu teh bener Jeung hirup, Heeh. jeung hirup ulah yang kade si Asep Eker masih ada tereh modar naonan. tere bakal Kalau kita nate. katempo dina ngadalang lagi geus hukhek lain tereng bakal geus minang ka rumah sakit Ulah sok kitu ke jeung eta. gue sering ngabalanjaan rupiah Wa ke jeung sok sombong Asep sia bener ulah loba dibangkakeun. nah gitu ayi Sumuhun aja. rasaan terek panjang umur teh Pada ponoknya. rek jag-jag padahal teu bisa kitu Sep jeung darasan terek kasep wae Ari Yosua malah di aku aing boga rasa aing dalang Duh. aing mah engke Asep di museum Di museum kumaha ieu. tapi Pak Asep mah jadi tulang tah Benar. ya Heeh, aja benar aja mobil hanya kenangan
kenangan ulah loba nu di aku hirup teh ngan obat jasa di aku ladang ngawayang boga mobil boga sawah boga imah alus pamajikan geulis bener geus dicabut umur Masep ku pamajikan teh diusir tah diusir kumaha ku ibu nenah kumaha silahkan bapak untuk pergi selamanya gila teh diusian batu di ruang we aduh tila karunya eta imahna imah Pak Asep ladang ngawayang ladang ceceuleuweungan di lemur batur dipake hees kumaru lain nyeri saliwat jadi hatenya nyeri saliwat mending podaran heula pamajikan maneh teh ayeuna kadosa-dosa wake dipaehan segala lan nya kadosa-dosa wake jeung dipaehan bikeun ka kami ditampi ku kami oh sia bogoh ka pamajikan dalang lain bogoh jeung dipaehan Tamahan. ada sia mah keur mah hayang teh baheula cocok orang gede samahan alah wajar tak kitu ayi heuh yang mah nyaritakeun jelema nyarioskeun nyai di payunan Allah Masep rekep deng-deng papak sarua daya istilah tong borok maneh dalang tuh Bapak SBY kumaha apa SBY di mana maot eta layona cana kaunga pasar moal aya nu meuli wah moal malah sarieun Gila, bandingkeun jeung bangket teri lauk nu pangleutikna hargaan mana coba ya hargaan kana teh tuh tidak ada apa-apanya naon-naon naon-naonana di payunan anjeunna mah rekep deng-deng papak sarua sumuhun nu matak pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas tuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa aduh leres amin ayo saingan mamah dedeh paingan itu nah gitu nyai ustazah teh kabogohna Ustad Solmed eta teh sabab aing kabung bulengan ku Ustad Uje bela parah bela terus ngantunkeun da rumah sa aing oge teu lumak teu ngaku bener aya wae atuh cek kalepatan mah baheula baheula mah keur ceking awak kumaker ceking dalang nang tariana ti Bojong Picung nutur-nutur kaedanan teh ku teh marukan urang Bojong Picung gitu can Haji sih kaedanan teh ayeuna mah dalang-dalang teh geus loba nu rame loba pemuda barudak yang ayeuna mah boga gelar dalang teh ayi nya ayeuna mah kula anu sarjana sastra Sunda ayeuna anu Tipikom tenang dalang yoga dalang dadan putrana Padede Amung dalang Awan putrana Pak Cecep Supriyadi dalang Eka dalang Apep sarjana dalang ya sumuhun sarjana wungkul namun kalau bahasa Asep itu mah dalang teh teu boga gelar henteu sakola ge minim otodidak sapangi-pangi sakola ge minim ceuk dalang engkos teh mah STSI dalang seksi nanar mah daru warawe kakawena oge da jeung nyana kan bae target jadi dalang 100% lupang alusna dalang teh 100% tas si Asep teh 1% ge biheung nya bener nya tapi mahal bayangkeun pek terus ku dalang-dalang da si Asep sakedeung deui maot tapi payu deui naon tapi payu jeung mahal anehna teh eta teuing kumaha dipertahankeun harga ge tetep we ngararatang da jan geus kolot ge geuningan payu we sabenerna mah da geus harorea ngadalang teh dina duit leutik mah nah gitu wilujeng nonton ya kanu di TV na sewang-sewang TV RI Bandung ayeuna nayangkeun dalang Asep Sunandar Sunaria laras nya dina ulang tuh dalang kasepuhan ya dong anu tereh maot tereh bakal
da anu nyamper loba atuh ayi nasaha nu nyamper nu nyamper maot oh kencing manis oh darah titinggi jantung asam urat da eta mah kajurung ku usia atuh faktor usia atuh geus 58 tahun Pak Asep tapi nafsu mana mah anggar keneh ngora keneh kan bae nafsu duh sia di mana kakenaan muntaber mau becus ngadalang mau aja popongan diimpus kan karek nyeri panas beteng oge diimpus gini ya mudah-mudahan ya Pak Asep pasing damang sing sehat gitu usahakeun ais geuing mah sing cager ikhtiar mah ngan di mana geus waktuna maot mah teu bisa dipungkir teu bisa dihalang-halang beres tenang eta cantama tadi ayi naon bener teh cek Allah cek ilmiah cek umum tah ayeuna cek falsafah kumaha cek falsafah aing bener cek falsafah mati balik kumaha panon poe teh lain biji ti wetan tapi panon poe teh bijina ti kulon hor nama ti kulon falsafah tah oh cek falsafah heeh nah kumaha naon cenah make falsafah panon poe biji ti kulon heeh dasan teu kieu ayi kumaha cing wake jeung bangna panon poe biji ti kulon sumohon ti kulon cek falsafah laras tah bangsa urang teh ayeuna geus poho ngakan kulub talus geus poho ngakan kulub sampe nu dihakan teh hamburger naon teh hambur duit ger pasea eta teh kahakanan urang barat teh urang barat bener lain ulah pek wae beuki mah mesti fried chicken hotdog jeung sajabana ari beuki laras ayeuna can korban mode bangsa urang ayeuna gadis-gadis geuning dibonceng ku motor teh cungcurunganana ka deuleu hei muni mararusit buuk dibeureman nya irung ditenok irung ditenok latah ditinik bujak hiji kadua na eta inuman keras ayi ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung deudeuh teuing para pemuda sumohon lagi-lagi keding geus mah nya geus mah eta maka jeung sing salaleber geuning tengah puting teh eta motor geng motor oke jeung aya geng motor segala balap liar bener eta teh ke barat-baratan ayi eta teh nya sedangkeun ai bangsa urang teh bangsa anu sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado nyayi berbudaya urang mah timur minuman keras ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung bayangkeun era bangsa urang laras merdeka geus 8 tahun urang masih keneh taleler nyayi sedangkeun nu dialah teh pemuda heula nyaah teuing tulang tongong sedangkeun pemuda teh tulang tongong nagara di mana pemuda geus kitu lemah mentalna babari pisan dijajahna teh ku urang deungeun kantenna nyayi komo dicuci geuning otakna aduh tak kitu mi HP bibi barudak ka inung bapakna utamana laras cing waspada permana tinggal tenan lamun budak geus teler buru-buru ka puskesmas bawa aya di puskesmas cenah diubaran tak kitu nyayi sae ceuk mohon maaf sakitu we teh bibi mah nyayi sami-sami assalamualaikum waalaikumsalam bibi dina saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun sok mineng kabandungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep tereureureuh geuning nu bakal karasa jeung karanapan mah angin kadar ti pangeran dina leresan dieu nu matak gedean kahadean sanajan saeutik sanajan sagede kisisi ke sasawi bakal aya balitunganana aya seperti anjing buduk di jarian paeh nangan ukur samet bilatungan tapi jelema saja bati bilatungan bakal panggih jeung balitungan anu kudu pertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang wilujeng kantun salamet nu nongton salamet nu ditonton sakali salamet tetep salamet permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan hapunten tina saeueuh pihak kalepatan kembang tina tik Sinebaransari tutup lawang sigotaka.